Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuri syahri Ramadan syahrun mubarakun yuzadu bihir rizqu wa yudha'afu bihil ajru wa yunzalu bihil Qur'an wa tustaru fihil uyubu wa tughlaqu fihi niran. Asyhadu an la ilaha illallahul hannanul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nau'il insani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis shalimin wa imamil qaimin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa azwajihi ummahatihi al-mu'minin wa ummatihi al-mu'minin alaihim wa sallim alaihim ajma'in. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaum li wa ana ajibihi wa qala sumu tasihu. Amma ba'du. Hadratul Muhtaromin Ashabal Fadilah, para pemangku manaqib khotamat halaqah riyadhah di berbagai daerah, bahkan berbagai kecamatan, berbagai kabupaten di haflah barokah anu teu kinten dibangga. Wabil aula Sohibul Bed Bapak Haji Iwan Miwah Teh Haji Nung miwah keluarga besar Mangunang sadayana anu teu kinten dibangga pada dihormat. Wabil aula Sohibul Wilayah Bapak Kepala Desa anu parantos ngarugikeun sambutanana anu teu kinten agung berartina. Kuen sakitu miwah sadayana anu hadir, hadirin hadirat iwan ahwat dakirin dakirat rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana diguyur kucara-kucara curahan limpah barokah karunia Allah dina waktos anu ayeuna. Mudah-mudahan sing barokah sadayana sehatna, sing barokah yuswana, barokah ibadahna, barokah kasabna, ikhtiarna, rezeki dohir miwah batina kalayan nepi ka tujuan sadayana, barokah selamat dunia sareng akhiratna. Hasallallahu maqasidana wa hawajana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paseu dina perjalanan syariat bahkan badai mendekati finish nyaeta tina kawitan poe anu patayai minggu anu patunggu-tunggu bahkan bulan pantai-antai tahun oge anu sambung-sambung dugikan sakedap deui pangiten sadinten dua dinten deui urang bade ngajalankeun saum Ramadan anu ti kamari urang sok disuhunkeun ka hadirat Allah. Mudah-mudahan dina sasi Rajab pinuku berkah Allah dugi ka Sa'ban bahkan hoyong didugikeun ka sasi Ramadan. Alhamdulillah sedap deui insyaallah Bapak Ibu bakal menakan sasi nu dimuliakeun ku Allah. Mudah-mudahan urang iring mulia dina sasi nu dimuliakeun anak termasuk
termasuk urang anu nyalikanana dimuliakeun ku mangrupi anugerah karunia fadl rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saum urang dina saum secara syariat secara awam naik ku Allah ditaikeun saum urang mencapai saum secara thariqah, naik deui mencapai saum secara hakikat, saum secara syariat anu biasa sok kalaksanakeun ku urang sadayana nyaeta saum anu masih kene ngaberung ngawengku diri urang nafsu urang anu sehingga hese kang ngarti urang can kang ngarti wae ditaros ku Allah dipiarang riyado sasasi lamina digentoskeun waktos emam jeung waktos pertemuan suami istrina tina siang kana wengi. Tapi urang kadang-kadang sok nafsu langkung agung, nafsu langsung agung dina nafsu anu eta diintrospeksi ku diri, muhasabah, ngaevaluasi diri urang, ngalangkungan urang. Nikah diajar dina thariqatullah, thariqah menuju hadirat Allah. Mangga urang sadayana urang ngalenyepan saum mana urang posisi urang ayana. Nah, dina saum syariat kan urang teh karaos urang ningali oli wae kot ningali sapertos ningali sirop urang naon karaos ku urang asa cicikaan wa asting ke nun di dahar nun di irung kaci dari matna jeung tuluy ngapeleterna kana seluruh organ tubuh jismani kudu tingalian eta teh kamari mah biasa-biasa we teu asa aya naon-naon mamun bertubi-tubi ku urang ka mam biasa-biasa saja. Tapi begitu urang tos niat saum Ramadan, nah begitu urang jam 8 jam 8 benar-benar cicikaan sakumaha mamun dianggap tadina biasa-biasa ternyata berarti kumargi itu berarti etan imam kurang sagarana teu kaluar dina nikmat Allah. Bahkan sateacan ditaros mah urang ge salira anjeun urang rasa teh asa teu dibere nikmat sabab loba kahoyong anu teu acan kadugi ku urang target kieu target kitu. Tapi nikmat nu berjalan deras dina sepanjang detik menit kalayan jam kalalikeun ku urang kumaha kitu. Naon nikmat napas kaluar ka jero urang lali betapa besarna karunia Allah dipasihkeun ka urang nikmat sehat da karaos geuning ayeuna keur nikmat boh kaum pamegat boh kaum istri kaum pamegat nikmat bisa urang mengisap rokok berkali-kali mang teras sadayana hangus sadayana biasa anggap biasa-biasa saja. Tatkala urang diajar nikeuh reuyeun ngeusikeun diri renghap jeung rayu urang sadayana milik Allah keresan Allah jeung ngaturna di Allah al-mudabbir renghap rayu urang karasa urang sadayana. Maka papasihan we anggota dina urang diajar ngalangkungan thariqah bahwa urang soba aya tingkatanana urang bade mayunan sasi saum kamari engal keneh kaping 15 dilatih riyado urang netepan anu 100 rakaat ngarah karaos bari teu acan saimah udah moal saimah soba napas setahun gembleng urang ditahan ku saminggu betapa urang tahan saminggu teu normal napas kaluar ka jero maka memerlukan oksigen anu luar biasa karasa urang yen ieu teh kanyaha Allah yen ieu kadeuh Allah kumargi kitu sok sanes kanten perkara anu ka urang dipasihkeun aturan kewajiban ti Allah da malu Allah teh nyaah ka urang miwarang ngatepannya ka urang miwarang saum ge nyaah ka urang sareng ngelingan ngarasul teh yen ku anjeun nikmat ti kamari teh geuning nikmat Allah anu dihaturkeun ka hamba maka pidauh mantena ngaweuweung ngawadian ka urang dina surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
nikmat pangeran anjeun mana nu rek dibohongkeun ku anjeun eta biasa-biasa datar tatkala kalimah jenengan anjeunna teu aya keterkaitan sareng jiwa urang tatkala cobi-cobi ku bapa disimpen didudukeun di istanakeun dina kolbun urang diistanakeun dina ruh urang eta dina ketenggelaman jiwa bapa ketenggelaman jiwa ibu aya hudurul qalbi ma Allah hadir hatena eling ka Allah nu maha bagur eling ka Allah nu maha mapari eling ka Allah nu maha kuat maka akan muncul dikira eta kualitasnya dari syukur ka Allah so terapkeun dina saum anu ayeuna ngarah tingkatan saum tina saum syariat dugi kana saum thariqat saum haqiqat maka sur Imam Ghazali mah saum saum khawas atau nabi saum khawasin khawas lamun istilah dimuridkeun aya murid mubtadi nu mimiti diajar aya murid mutawassit aya murid muntahi tah di kalangan muntahi mana barangna alhamdulillah pangarsa hadratus Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani masihkeun barangna naon dikrullahi akbar tatkala dikrullahi akbar didudukeun dina qalbun bapa disinggasanakeun dikursikan dina qalbun bapa karasa sareng katewa makna sagalana sadayana penuh penghayatan dina nyebatkeun jenengan anjeunna dina nyebatkeun jenengan anjeunna dina lisan bapa Allahu akbar la ilaha illallah hate bapa penuh dengan makna ma'rifat teu didinya sehingga teras tenggelam dina lautan musyahadah maka gharibun fi bihari tauhid teuleum dina lautan katauhidan kumaha kitu maka Syekh Sultan Aulia mengingatkeun dina kitab Sirrul Asrarna saum syariat teh kumaha saum syariat ayyum sikat anil maqulati wal masrubati wa anil liqa'i bin nahar saum syariat mah nahan imsak nahan tina emam tina eueut sareng tina bertemu suami istri dina siang hari tahan lagi wah berarti luar biasa tatkala ditingkatkeun manahna diterbangkeun ngalangkungan thariqah minallahi rabbil alamin nu dongkap ti Allah Subhanahu wa taala anu kalersan urang ngangena manhajna thariqahna qadiriyah wa naqsabandiyah mangga eta ada sami hakikat ti Allah nu dilungsurkeun ka Jibril dilungsurkeun ka para anbiya wal mursalin dilungsurkeun ka wali-wali Allah pilihan-pilihan Allah termasuk waliun min auliyaillah taala Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani saum syariat ayeuna saum thariqah wa amma saum thariqati fa huwa ayyusika jami'a a'dha'ihi anil muharramati wal manahi wad dama'il mislul ujri wal kibri wal buhri wa ghairi dhahiran wa batinan lailan wan nahar fa kulluha yubtilu saum thariqat fa saum syariati muaqqatun wa saum thariqati mu'abbadun bi jami umrihi itu sedangkeun saum hakikatnya eta nahan saris kanten sadayana anggota tubuh urang anu bersifat lahir atau batin cepilna socana lambeina termasuk patuanganna tina nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala termasuk nyarios urang nyarios ieu halal apa nu haram tatkala urang tos ngagilir kana fitnah tos ngagilir kana ngabuli lamun dina beda lamun dina naon bae berarti ieu tos limpas jadi tos meleset offset kumargi kitu maka batal eta saum thariqatna saum syariat mah teu batal dugi ka mana dugi ka magrib kan bari ngancam oleh puasa ngancam mamun nusalina kabita pokoknya di buku segala hayang budril hayang naon atau hayang naon nafsu kok dibere geus eta waktu maghrib makan teh ka mam sadayana laras Pak
sokang taraseep sadayana tah gitu nafsu tungtungna mereka waraweh taraweh teu kiat tapi eta digugu kabeh tapi kitu dina kayataan urang dina saum syariatna dianterkeun ku thariqahna lambai tahan imsak hartosna imsak teh nyaeta nahan imsakna nyaeta syahwatul kalamna tahan syahwatul batnina tahan syahwat aklul haram nah emam barang haram oge tahan kuluna aklul halal jadinya terus ditahan sadayana maka saum syariat mah siang naon teh anjing duwi ka magrib atau titik terbit fajar duwi ka surupan non poe tapi saum thariqat mah sapapaosna lailan wan nahar batinan lailan wan naharon sepanjang malam sepanjang siang sepanjang malam eta saum thariqat atau biasa kadinya aduh muka raos urang seueur offset leres minimal urang ngangkeun we heula ngaku loba offset ngarti berarti ku ngangkeun urang seueur offset oke kategori berarti rujuk kembali deui urang berarti urang tos nilai taubat gitu teu kayak putus asa terus tetap aya nilai taubat maka palidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-zu'u wal absu palidzalika ila kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin shaimun ay yumsiku a'dha'ahu anil manahi wa idza'in nasi bil jawari kasida seurna jalmi anu saum tapi teu ngeukeun naon-naon tina puasana tina saumna mu ngeukeun teh hanya sebatas lapar sareng dahaga hadis riwayat Ibnu Majah naon nyaeta thariqatna teu acan kasauman beh dituna mah kantenan hakikatna maka kumargi kitu aya dua cariosan aya dua pidato Kangjeng Nabi seueur jalmi anu puasa tapi buka seueur oge anu buka tapi puasa hartos tina eta nu dicarioskeun seueur anu buka tapi berpuasa nyaeta jalmi anu patuanganana tidak berpuasa perutna tidak berpuasa tapi mantena ngajaga anggota tubuhna tina perbuatan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala sapertos menghina orang menyakiti orang siksa bangsana eta berbuka dina dohirna tapi puasa dina batinna eta jalmi tetep keng darajat dina waktu semana can saum anu waktu bulan Ramadan nu dimaksud ngalah teu bingung tah dina sasi-sasi biasa ge jalmi anu berthariqah mudawamatu dikrillah tina thariqahna saum thariqahna teras bade diterbangkeun sehingga saum hakikat maka walaupun berbuka walaupun tidur di atas kasur yang empuk tapi henteu dosa ka anjeunna henteu ka lebet anu popoyaan anu sanes-sanes karena apa aya keterkaitan jiwana mensyukuri nikmat Allah ada keterkaitan jiwana ngagungkeun karunia Allah maka kumargi itu eta jalma siga mah berbuka tapi qalbuna ruhna terus meluncur teu aya hentina jadi napakuran teras syukur dina qalbun ruhna berarti kategori eta sakumaha pidaun Nabi tetap andil dikir ida dakarona sakarman di mana anjeun eling bener ka kaula berarti mana anjeun keur syukur ka kaula di mana anjeun tuluy syukur ka kaula nya kaula tuluy nambah-nambah nikmat kaula sakumaha pidaun mantena dina Al-Qur'an la in sakartum la azidannakum eta
Teras kadituna dina hadis qudsi inna shauma li wa ana ajzi bihi rawahu Muslim wa qala ta'ala fil hadisil qudsi lis-shaimi parhatun indal iftari wa parhatun inda ru'yati jamali atanafi illa inda ru'yatillah. Puasa eta sareng puasa teh keur kaula sareng kaula anu ngabalesna eta asauli wa ana azibihi. Jadi tong ragu deui, tong bingung deui bahwa puasa anjeun teh karena anjeun bener-bener mayun ka kaula, nya otomatis kaula ge bener-bener mayun ka anjeun. Wa qala ahlus syariah al-muradu minal iftari al-aqlu inda ghurub syamsi wa mir ru'yatul hilal yaumal Eid. Menurut ahli syariat anu dimaksud kaayaan buka nyaeta mam dina waktu matahari tenggelam. Sedangkan ru'yah yang dimaksud ku ahli syariat ru'yah ningali berarti nyaeta ningali hilal kangge nentukeun jatuhna hari raya. Jadi parhatun inda ayan parhatun inda liqa'i rabbi ayan parhatun inda aql atanapi dina waktu buka dina waktu ningali bulan purnama dua kabunga hiji waktu buka kadua waktu ningali hilal ditangtoskeunana Id dina tenang Idul Fitri. Tapi kami ahli thariqat hakikat pertama buka nalika buka anjeunna dipersilahkan masuk surga Allah dengan segala kenikmatan di dalam surga mendapatkannya kayak mam eueuteun kendaraan anak termasuk bersama hidup di dalam surga. Nu kadua nyaeta ningali dat Allah Maha Indah. Dia ningali dat Allah Maha Indah anu maha mukhalafatul hawadisi anu teu dibahasakeun pertemuan dalam bentuk dat anjeunna bagaimana jeung kumahana tapi keur ahli thariqat hakikat ma'rifat ku Allah dihaturkeun. Nyata wujuh yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dina poe eta marahmai jalmi-jalmi nu ariman ningali ka pangeranana. Maka marahmaina teh bakatin suka jeung bungahna ningali dat anu maha bageur, dat anu maha indah, dat anu maha nangtoskeun sagala-galana anjeunna nu maha ngatur sagala-galana. Bingung jeung bungah urang teu kaluar tina aturan anjeunna. Teras puasa thariqatnya jalan diraksa seluruh anggota tubuh urang, organ tubuh jismanina diraksa tina naon-naon anu dicegah ku Allah, bahkan dipapaesan teras ku perintah-perintah naon diperintahkeun ku Allah. Maka akhirna muncul puasa hakikat. Tatkala puasa hakikat maka eta jalmi sapa paosna qalbunna ruhna madhab ka Allah at-tawajjuh ila Allah bil qalbi madhab ka Allah ngageser we salib sareng madhabna eta teh teu aya nu pika cinta teu aya nu dirindukeun dina qalbunna dina ruhna iwati mantena anu maha ngatur urang anu maha maparin ka urang hirup dina qalbun urang teras tos kitu maka pidausa sultan wa amma saumul haqiqat fa huwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala wa imsaku sirri an mahabbati musyahadati ghairillahi kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi al insanu sirri wa ana sirruhu wa sirru minallahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala wa laysa lahu siwallahi ta'ala mahbubun wa marbubun
wa matlubun fid dunya wa fil akhirah. Nya eta puasa hakikat ngajaga qalbu tina cinta kasalian Allah sareng ngajaga sirri rasa agar tidak mencintai mahabbah kepada selain Allah. Ya Allah ya Rahman tabi nabina sakumaha pidawu Allah dina hadis qudsi nya eta al insanu sirri wa ana sirru kaula rahasia anjeun ge rahasia kaula. Itu kasusul ku ruh jiwana nu geus dinaksir. Lamun dinaksir Bapak nyebat jenengan Allah dinaksir terus musyahadah. Sebab sir adalah mahallul musyahadah, tempatna musyahadah. Sirri itu berasal dari Allah. Sehingga teu mungkin condong kasalian Allah. Maka lamun dikir terus lebet dinaksir mah ngaliputan kana organ tubuh latifah sadayana. Teras bakal dihimpun diliputan ku cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat mungka Allah tujuanana, mungka Allah sandaranana, mungka Allah dambaanana. Maka puasa syariat di mana anjeun teu kuat mam, teu kuat dina siang bolong anjeun buka batal puasa wayahna kedah kodok dina sabada Ramadan engke digantos ku puasa deui anu eta di mana batal puasa hakikat tina mencela orang lain, menghina orang lain, fitnah jeung sabangsana kulamaina atawa ku tindakanana, maka saumna wayahna kembali ka Allah ku rasa urang noda jeung dosa nu tos kalakukeun ku diri urang. Tatkala saum hakikat, tatkala urang ngabalieur ti Allah sehingga ku pambebenyo ieu alam dunia anu ku Allah disuguhkeun kangge urang anu teu lepas tina ujian tapi urang terperosok terlalu lama dalam rest area itu akhirna urang jongjon cinta ku eta perkara tapi hakikat poho ka Allah maka batalah puasa hakikatna. Tatkala puasa hakikat batal eta kumaha kodona lamun Bapak tos kuningan harita keneh susul disatukan antara pikir dan dikirna Bapak taruka sina tenggelam kana rasa urang sina balik deui ka Allah rasana. Puasa eta tatkala batal tina rasa ngabalieur ti Allah punculkeun rasana sina madep eling ka Gusti Allah. Marhaban ya sahrul qiyam, marhaban ya sahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin irhamna wal muslimin. Mudah-mudahan Allah maparingkeun puasa syariatna urang keng kasampurnaan dugi katamat amin. Puasa thariqatna mudah-mudahan sepanjang hayat dikandung badan amin. Mudah-mudahan batal mudah-mudahan engal deui teras deui puasa hakikat terutami margi puasa hakikat pamusul Imam Ghazali matos khawasul khawas itu level khusus. Nah khususna orang khusus teu tiasa ngapalieun keur kumaha wae keur naon wae aya maka tatkala dirinya diduduki lonjakanana tatkala kuat dina latifatus sirri nyaeta latifah sirri maka sok aya muncul di dinya sifat kemanusiaan tapi tetap henteu ngabalieur ti Allah. Contoh urang kadang-kadang tegas tapi tegasna karena Allah. Urang kadang-kadang lembut nage karena Allah. Jadi henteu ngabalieur ti dinya sabab di dinya maka musaan. Jadi anjeun sedang tersambung bersama Musa kalimullah. Da salilana dialog sucina sareng kagungan Allah. Dirinya mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah. Tiasa kadorong ku eta maka muncul tatkala dikirna tos maknana dina la mahbuba illallah. Teu aya nu dikacintai bagi Allah sagala-galana. Tatkala rek balok kana diri cinta kana diri pedah kasep kotrek muncul teh gumasep teu karasa kaditu nama jadi naon jadi ngajejewet hate awewe. Nah, tuluy muncul di dieuna rasa geulis rek gumeungis teu karasa pemunculan eta ku rasa geulisna
poho ka Allah gaduna, maka sering terjadi tukang naon, tukang nganjerikeun hate lalaki. Yang eta sifatna eta warjid nyeri hate lalaki. Jadi duana rek kumaha muncul kitu, rek kumaha muncul ku kasep kumasep, geulis gumelis moal muncul da sadar diri teh nu saha. Diri teh era rek diakun urang mah. Era sabab anu maparina ka urang teu tebih ti urang. Teu tebih ti urang. Era rek asan urang kakasepan, rek sana urang kageurisan, rek rasan urang kakuatan. Ya kowi takawai tu pikuat ti kuataka hedat nu maha kuat. Kuatkeun abdi ku kakuatan Gusti, matang lahaula mah terus dina muncul. Itu adalah puasa hakikat, Pak. Tatkala Bapak di mana wae keur kumaha? Nya mudah-mudahan poe puasa hakikatna minimal atuh urang teh rada henteu sering teuing batal, amin. Dina batalna cepat kembali bar kalonjak naik ka dituna. Sabab ku puasa hakikat itu ma'rifat yang sejati akan Allah kasihkan. Ku ma'rifat anu eta maka surga ma'arif pun dikasihkan oleh Allah. Naon surga ma'arif? Surga ma'rifat. Nyata nikmat ma'rifat, nikmat ka bina-bina. Tatkala tos dihaturkeun ma'rifat nusanyana, mana dicoba diri ku kabingung balik ka anjeunna. Akhirna solusi ti Allah bray hate. Sabab reretan panon oge sok nempo kaluhur kana berupa pelajaran. Tatkala bulan kerjaan 14 anu luar biasa caang padang, tiba-tiba aya hareueuk ngahalangan jadi poek deui katingali. Tah kahirupan urang di kadang-kadang sok kitu nu ditingali ku urang tuh geuning bulan ge henteu tuluy camerlang, geuning aya we poekna, geuning urang ge sok aya poekna, kahirupan urang teh sekali-kali keun bageut da samagaha kita rasa lilana. Tah eta jangubaran hate, tapi bareng tetengkeun lelepkeun ingetan urang kanu gaduhna. Insyaallah brai deui caang matahari kemarifatan muncul lagi, matahari kedekatan muncul lagi, matahari kemahabahan datang deui kunaon ku bikuwati dikrillah, ku kakuatan dikir eling ka Gusti Allah bihaqi la ilaha illallah. Geuning eta deui mangga da teh anu lapastina dikir bade nu mana wae ge kahidupan urang keur kumaha wae ge mangga sok ku dikir lempangan ku dikir dina tatanan kahidupan urang. Tapi dikirna anu teras ka ditu sindugi kana dikir anu ma'rifat, mahabbah, muayyana, mukasafah ka ditu. Jadi seperti budak keur ulit anu umur 4 tahun di bawah ulin urang atau 3 tahun disumputan, jadi disumputan ku bapakna, disumputan ku mana budak neangan teu lila, padahal nyumputan diningalkeun tapi nyumputan teh arek ngabakekokeun. Ternyata begitu dibukakeun ku budak tireina bakekok bapakna galak atau budak galaras. Maka tatkala budak eta sok jadi renungan ku urang teh kadang-kadang siga nu diantep cik sahari-hari cik hate nu keur poho ka Allah maka siga teu ijabah urang teh doa teh kunaon kok ceak dengek teh abdi teh ka salira Gusti tapi ari Gusti teh acan ngawaturkeun naon dipikahoyong ku abdi hoyong damang apa hoyong mulia itu ieu ka mana. Semakin rindu Bapak ke Allah, semakin Bapak teu ngabalieur ti Allah, Allah semakin senengeun. Ngan senengna Allah kadang-kadang semakin diantep siga mah. Tapi padahal rindu cara Allah. Keun budak teh keur kurling nganayangan ka urang teh keun antep. Kan geus bunga hate Bapak luar biasa. Padahal ku Bapak katingali, padahal ku Bapak rek dipanggihan, moal mal diantep. Saking geus nepi kayakinan dina hate budak, dina kanya sepuh ka budak. Bapak kantos kapungkur nuju umur 3 tahun atau 4 tahun diapung-apung ku Bapak. Diapungkeun trot tewak deui ku Bapak kalagang-galakak bapaknya. Coba. Karena yakin Bapak moal murah. Karena yakin Bapak moal labu sabab ditewak. Coba lamun teu ditewak ngagejret 2 meter 3 meter kan bahaya. Laras Pak eta makom yakin. Lamun urang geus yakin kana nya'na Allah dina segala perkara keun yakin ngan yakinan geus teu ragu deui henteu teterejeh deui ieu akalna Pak. Insyaallah lamun yakin geus cicing di dinya
geus sugema di dinya keneh, geus bahagia di dinya keneh ku kayakinan Allah masihkeun ieu kabingung tapi yakin yen diri Allah teh bakal ngaturkeun waleran anu hikmahna kangge urang. Insyaallah Allah akan melihat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. So, da la yahtasib lolobana ge juga. La yahtasib lolobana. Nu berjalan ke la yahtasib salaresna mah ngan urang we gitu. Ngan yakin rontokeun ieu ti Allah sadayana. Teu nyangki bapa bade papenak sareng Pak Haji Nanang sareng Pak Haji Anaina. Teu nyangki bade aya cikopi di dieu tadina. Teu nyangki bade aya kue di dieu. Geuning aya. Sok nu alit heula syukuran. Nu alit heula syukuran cana kana saum. Saum naon? Saum hakikat. Makrifat ka Allah. Insyaallah teureun teras ayeuna Allah masihan jalan ka hamba. Aduh. Terus dugi ka dina teh asana rada tebih keneh dina manah pribados gitu. Mudah-mudahan kamangkungan ieu patepang teh jadi muncul amin. Da aya na dinya keneh. Pertama solusi ti Allah jadi henteu pot asa dibeungkeut teuing gitu. Covid. Nah, da nu ngabeungkeutna ge anjeunna nyalira. Teu kaluar ti anjeun. Kan Covid-na ge anjeun. Sok wau ka Allah dikala berbingung. Moal ngamalingkeun ka Allah, da asma Allah, da gelar Allah. Ngagelarkeun Allah ka urang. Gelar Allah teh anu naon? Tukang ngabingungkeun gitu, tukang ngabungahkeun. Nah, jadi moal biasa dipaksa adu regeng ge ku urang. Lamun urang geus puguh anjeunna aya di dinya. Anu musik malikeun urang ngabingungkeun urang, atuh ari urang kalah ger suak seok, bengkok cenah mah ti anjeunna. Kumaha jadi kalau kan aing teh deukeut datangan sok aing. Ngahaja hiji aing teh mereka bingung ka maneh teh karena maneh ngarti minta ka uing. Luncuk bahasa manusia. Nu kadua kadinya ngaras semakin merasakan yen segala perkara teh aya matur kuring. Tah, mudah-mudahan hijikeun maka tidak ulama billah ini statota anta budallaha bisukri. Lamun anjeun mampu mah ibadah ka Allah teh barang rasa syukur rasa sukacita barang ayeuna dongkap puasa so minimal bunga insyaallah tas aya drat di mukminin mukminat sadayana aya 4 dinten deui aya kan kabungah eta teu acan tiasa wa illa fa sabri antakrahu khairun katsirun. Lamun teu acan tiasa atuh sabar, yakin sabar. Di mana urang posisi eta? Nah syukur apa na sabar? Nah syukur berarti sukacita, ujungna surga Allah. Nah sabar eta ge henteu awon ngandung kasayaan anu teu kinten agungna. Ku sabar bari ngalaksanakeun insyaallah ujungna tetap surga Allah. Mudah-mudahan duana ge eta mah berdilai hadapan Allah. Sok siri genti dina jiwa urang. Dinya urang sok siri genti da ieu kurnakan patuangan jeung sanes-sanes nu karaos urang kumaha tapi nyampak ka urang seringna naon papi sobri nya teu kasabaran pambah 2 poe ke bulan puasa 3 poe kan geus nabi di dapur samangsana anu kamari meser deungeuna cukup 200 ayeuna mah jadi 400 kan gitu naon dikataan kan ku inung budak anu terang ari urang can boga misalnya mungkin keturunan terus lah eta tapi sabar we sabar ieu teh bulan puasa nah ieu teh jadi kalah mewah-mewah gitu kayaknya tapi memang fakta aya deui tapi teras di riadohan aya riadoh dina metode Islam dina metode thariqahnya eta latihan eta teras dihayati urang keun mimiti-mitina kieu teras kaditu nama luar biasa kan mam dina sasih biasa makan urang teh bisa kutilu rupi tapi dina sasih sauma tara kirang 10 rupi dibilang telaras Pak ya Allah ya Rahman ya Rahim tah eta berarti antakrahu nya eta nu kitu mah maksakeun teras wa illa bisabri antakrahu khairun katsirun mudah-mudahan eta oge mudah-mudahan buah nama anger sing tetep dina padol Gusti Allah
tapakuran deui ku makripat ngadah jadi puasa hakikat. Mana damel Allah, perintah Allah anu rek ngaruksak makhlukna teu aya. Kanyana sadaya bade puasa syariat, bade puasa thariqat, bade puasa hakikat sadaya ge malu cara Allah maparingkeun anugerah ka hambana. Ya Allah, moal aya teu dipirhitam, teu aya teu diperhetamkeun sadaya. Dilaparkeun Bapa, dihauskeun Bapa, sina ngeunah dahar ke sore. Teras ka dituna dipiarang tarawih keur eungap kitu ieu. Ya Allah, sadayana kantenna pamiku ahli kasab kadituna dibukakeun eta asrorna terjadi mukasafatul yakin, dibuka ku Allah yakin. Maha hebatna Allah, maha bagurna Allah. Dibukakeun deui ku Allah mukasafatul ghaibi, terbuka tirai gaib-gaib anu teu toel ti kamari, nu teu kahontal ti kamari, maknana jeung eusina naon akhirna kabuka. Kadituna Allah ngabukakeun deui Bapak Ibu mukasafatul asrar. Jadi dibukalah pirang-pirang rahasia luar biasa. Teras engke dina saum teh urang sok naon milarian naon Lailatul Qadar. Lailatul Qadar aya nu kaping 21 dicari rian leres, aya nu kaping 23, aya nu kaping 25, aya nu kaping 27, aya nu kaping 28. Kamakola Imam Ghazali midawuhkeun eta. Padahal Imam Ghazali di mana usahanya anak puasa hawasil hawasna tatkala dibuka ku Allah dihaturkeun ruh Bapa qalbun Bapa sampai kana lincah nyaeta puasa hawasil hawas atanapi puasa hakikat anu didorong ku kekuatan makrifat. Jadi kumaha Lailatul Qadar biasa menang biasa untuk kedah pilarian 20 dan jalan dengan sendirinya, bahkan bisa ungal bulan, bahkan bisa ungal poe, bahkan bisa ungal renghap jeung ranyu. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tatkala beku semua yang dilihat oleh Bapak kan itu alam asa no herangna panon poe kieu sapul teras poe cari tuluy naon angin dia lamun teh mah di tempo es eta naon cai jadi dia membeku. Sudahkah pernah merasakan melihat bahwa cai ulangan Bapak beku seperti es? Rada hese. Maka masukkan teori ma'rifat. Naon beku teu bisa naon-naon. Segala-galana. Tong boro-boro nempo cai, nempo diri teu daya teu walakaya kan. Leres ku kakuatan dikir eling ka Allah sehingga merasa ada mahdud eueuh borokotan beku diri. Maka innahu anallah. Punten nya milih pasir innahu sanyanya hu didinya. Kaula annal haq mawjudun tos bilih karituan. Hapunten bilih-bilih eta mah lieur Kang umastaka bobokeun nya. Ulah sok dipaksa lu naos dia membobo nu bade nyarengan mah ruhna tetepkeun. Jadi keng Lailatul Qadar. Lailatul Qadar anu khairu min alfisah, anu leuwih sae daripada 1000 bulan. Dzikrullahi akbar. Para ulama tasawuf di antawisna seueur anu ngahartosan kana kekuatan dzikir, Pak. Kekuatan makrifat. Dzikirna nu tos jadi makrifat. Lain dzikir kur sebatas tanpa penghayatan. Dzikir nyebatkeun la ilaha illallah tapi kan masih kena ngagugudag ieu teh can aya penghayatan. Hopi disebat jenengan mantena tapi teu acan masuk kana asma anjeunna, teu acan masuk kana muhasabahna, teu acan masuk kana ma'rifatna, teu acan masuk kana musahadahna, maka masih guling gasahan keneh wae. Disebat sabarakali jenengan mantena guling gasahan sabab makna teu nyarengan ma'rifatna kahartos tapi tos nyarengan begitu nyebat Allah bang didinya karasa teu bisa naon-naon, karasa teu boga naon-naon, karasa teu kuat naon-naon. Berarti teu aya naon-naon urang, berarti teu bisa naon-naon urang. Maka didinya henteu muncul nu urang. Nu muncul mah nu anjeunna we, milik anjeunna sagala-galana.
dibere teu kuat karasanya teu kuatna, dibere segala rupa bisa, ilmu bayan mantek bisa, tapi itu cicing dina hiji martabat napak, tapi teu napak dina diri urang. Sologodor bere misalnya 200 juta di tangga gorengkeun batur daekeun. Nah, maka itu teu acan cicing dina integritas, teu acan cicing dina kamanusiaan. Nah, mudah-mudahan misal apal eta haram, apal ieu halal, tapi kunaon tingkah jeung laku urang cicingna haram. Padahal urang apal. Gusti, rinyeg gue ngailhami Allah kana diri urang. Karasa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngelingan teu boga tapak, teu boga tatap tatkala geus napak dibere dikir sakali ngalangkungan talqin dikir tuluy nerekab dina jiwana jadi napakna prilakuna, maka itu dahsyat sabab dia sedang menuju hadirat Allah ku kakuatan ku Allah dihaturkeun kana dirina. Maka lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli. Eta teh naon? Ruhna beak ku eling ka Allah, teu boga rasa ka Allah we atos. Lakal kullu kagungan anjeun sagala-galana, bikal kullu ku anjeun sagala-galana, ilaikal kullu ka anjeun sagala-galana. Nu dugi teh lain dugina abdi, hebatna abdi, tapi pawassolaka ilaihi bima minhu la bima minka. Maka da ngadugikeun Allah ka anjeun, ngadugikeun Allah ka abdi, ka bapa, ka sadayana, ku saha? Ku mangrupi bima minhu, ku mangrupi paddol Gusti, ku mangrupi rahmat Gusti, ku mangrupi kanyaah Gusti. Kakaan ieu teh jalma eueuh we nu diri mantos matakah la ni alul kauni sok bageur copot tarompah kebesaranmu, copot tarompah kekuatanmu ka eta rohu supaya anjeun geuwat ningali ruh anjeun. Wa ghattatul qalbi sok peureumkeun paningali hate ningali kasalian di Allah. Wa ghattatul qalbi siwahi peureumkeun ningali hate anjeun kasalian ti Allah nyaeta puasa hakikat teh tah tos kitu kumaha supados urang cepat menuju Allah. Tatkala peureum ningali kasalian ti Allah, tarompah kebesaran, kekuatan, kepintaran, diam henteu milu dipunculkeun keur ngetrenkeun diri ku eta ilmu. Da ilmu kabeh milik Allah, kekuatan kabeh milik Allah, sagala-gala kagungan Allah, maka berangkat ka Allah ku mangrupi padol rahmat Allah. Itulah hamba pilihan Allah. Lebet kana subhana, lebet kana naon bae. Sabab eta malulu sabehna. Maka puasana penuh barokah Allah, puasana maka pinuh ku mangrupi kanyaah ka deureuh Gusti Allah. Tos dinasir eta bageur. Teuleumkeun di dinya pleket teh renghap anjeun sagala-galana malulu eueuh geuning mung anjeunna nyalira nu gaduh sagala-galana. Ya Allah, ya Rahman, hapunten rarasaan teu boga dosa puasa moal poe iwati keur hari tasrek, rarasaan teu boga dosa, rarasaan teu boga salah, rarasaan teu boga aib si horeng si mana horeng. Tatkala dina pasir hakikat nu rarasaan tadi sabab urang puasa terus, sabab urang tahajud terus, sabab urang baca doa terus jeung sabangsana teras ngan aya hahalangna nyaeta ngaku rasa nu urang kuatna, rasa nu urang puasana, ngaku rasa nu urang salatna. Maka lamun kitu atuh wujuduka sur Ibnul Farid dina kitab Jamiul Mughni atanapina kitab anu diaos ku kersana Pak Haji. Awas Pak Haji tos tauhidna Pak ieu mengingatkeun. Terus dia mengkaji tentang ketauhidan Durun Nafis, Syekh Durun Nafis. Itu Syekh Durun Nafis itu yang sangat arif billah menghadap kepada Allah. Durun Nafis. Abdi ningalian lamun kitab dina kitab Durun Nafis nyaeta wujuduka danbun. La yuqasu alaihi danbun akhar. Jadi wujud anjeun menghadap Allah ku wujud anjeun wah dosa panggede-gedena. La yuqasu alaihi danbun akhar. Teu aya nu nimbangan gedena dosa tinimbang anjeun ngaku wujud. Jadi ngaku aya
kan urang teh naon-naon kumargi kitu maka tatkala nepi ka rasa hartosna lebur diri urang panah diri urang ku bakona Allah bako dina kamuliaanana dina kakuatanana urang sagala-galana teu aya naon didinya bakal serah pasrah nu salaresa begitu anjeun melapalkan hasbunallah wa ni'mal wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la ilaha illallah sok eueuhkeun rasa nu anjeun kabeh ge lain anjeun sehingga anjeun bisa tobat kabeh anjeun dina hakikat teu meunang tetegenan kana tobatna anjeun kudu tetegenan mah kanu ngressakeun bisa tobatna anjeun palataskeun dempangkeun ngarah tuluy puasana puasa hakikat dirinya jadi tetegenan teh ka saha ka dat anu muatkeun tobat urang tatkala anjeun keur dikir tuluy anjeun bisa dikir tuluy ngatetegenan yen ku hebatna anjeun dina dikir wayahna eta teh masih madmun masih tercela tapi anjeun ku dikir anjeun kanu boga anjeun dikirna anjeun semakin mengkualitas maka boga rasa diri anjeun keur didikirkeun ku anjeunna keur dipasihan jadi atuh anjeun teh naon mahal tempat ngocorna karunia Allah lamun ku Allah teh didikirkeun mana mungkin kuring dikir lamun ku Allah teh disolatkeun mana mungkin anjeun salat lamun ku Allah teh diriungkeun mana mungkin anjeun ngariung hijab-hijab nu eta tos seueur diudar ku Allah hakikatna sehingga asup nyusup tembus dina qalbun anjeun maka paningali anjeun musahadah kanu kagungan anjeun didinya teuleum didinya karasa rek peureum kadeuleu rek bentak karasa cik basa kolot mah angger dan gaduna anjeun sagala-galana teu incah banrahan dibere bunga tapi parat ka bungahna puguh ningali dat anu maparinna la ilaha illallah dibere susah ge hate teh sabab ningali manatas kana bade maparinkeun hikmah mantenna duh Gusti engalkeun hikmah barokahna ngalangkungan panaros Gusti nu ieu muga Gusti engal ngamugakeun hijabna la ilaha illallah jadi sadayana jadi kodistawa jadi saimbang tah eta saimbangna rasa anu eta berarti anjeun teu kaluar tina kartos nah bisi bingung kan dina hopi aya Allahu Allah ari teh kantongna sakabeh asma lamun di dadar eta kabeh asma teh kan gelar Allah dilalajokeun ka anjeun sarerea moal kaluar tina gelarna Allah ieu makhluk nu aya di alam dunya teh da keur ngalalajokeun anjeunna kabeh oge teu kaluar ti anjeunna han urang kadang-kadang samar ningalina jeung kadang-kadang katutup tuluy ka dituna lain ka Allahna kalah malataskan sebab akibatna padahal dina asbab teh kan aya ya musabbibal asbab hedat anu ngajadikeun pirang-pirang asbab ya Allah rengham datang kamu tajilahan keukeuh wae sia lamun teu dagang moal untung keukeuh wae sia lamun teu ubar mah dengan dahar bodrek mah moal cager cicing sakapun di dinya atuh nyimpang ti Allah sakapeung mah urang teh musyrik asbab kitu tah maka kopi ieu jang nyalametkeun ciri kopi tatkala urang keur tetegenan kana asbabna gewat lumpatkeun hate ka al musabbibna nyaeta dan anu maparinkeun pirang-pirang sabab maka insyaallah maka hakikatna segala rupi oge tetep teu kaluar naon suri matoila sawabikul himami latahruku aswarul aqdam tarikna cita-cita anjeun saperti ke lumpatna tarikna kuda tetep we
moal ngadobrak kana qadar Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ngan qadar Allah dibagi dua kanjang manusia. Hiji nyaeta takdir atanapi qada anu mu'alaq, nu kadua mubrom gitu. Mu'alaq mah wayahna naon dicantelkeun kana sebab akibat, nu mubrom mah eta mah rahasia qadar Allah. Tapi duanana oge da keukeuh anjeunna nu gaduhna teras Bapak dibere teori Dasuki, dibere teori Barohin dalam kitab tauhid, diberi teori Futuhatul Makkiyah kabeh. Bapak keukeuh henteu keluar, hopi Bapak geus di jero. Hopi Bapak geus beuki di jero pisan. Tetep anjeunna mah bade rahasia qadar kan anjeunna nu gaduhna. Bade dipaparinkeun ka bapaknya mangga dari anjeunna nu gaduhna. Ari rahasia qadar dina datiah anjeunna nu bade diputuskeun ka A B C D na memang la yarudul qada illa bidu'a. Moal dirobah qada katantuan Allah kalangkungan doa. Jadi doana berarti tiasa ngarobah qada anu eta. Mun qadana mu'allaq atanti mun dicantelkeun kana sebab akibat. Aku mari kitu da urang akan teu apa rahasia qadar Allah. Mun Allah nyaliran gaduhna maka berupaya, tetap berupaya nyarean. Ngadoa mangga teraskeun. Henteu nyaram ngadoa, teu teras ngadoa, berikhtiar berupaya mangga rieut Bapak, rieut mangga. Ari biasana Bapak sok kunaon? Sok bodrek. Mah ame sen bodrek. Da keukeuh dina kayakinan urang lamun teu ngaran bodrek kuliah nepi ka ayeuna ge beureukeun. Jumpalak ieu. Tetep kuat keyakinan eta. Coba rada perankeun keurieuh anu eta bebeja. Bebeja heula ka Allah. Bebeja heula ka Allah. Ya Allah, abdi nyuhunkeun widi bade meser bodrek. Sabab mugi Gusti nyarengan ku panyawat anu dihaturkeun ka abdi, nyarengan duit pangdarna anu dihaturkeun ka abdi ngalangkungan bodrek. Insyaallah. Jadi bebeja we ka Allah terus. Bebeja. Jadi fungsina hobi teh untuk bersandar ka Allah misalnya nyana. Lain ku sebatas dikir hobi, dikir jahar. Kur sebatas diretorikakeun, tapi sing ngaci, sing nepi ka nampak dina diri urang. Insyaallah. Mudah-mudahan. Maka insyaallah tatkala eta teras ditetapkan dina qalbun Bapak nu salaresna, itulah hamba yang sebenar-benarnya meraih puasa hakikat. Tidak usah sultan. Mudah-mudahan sadayana ku Allah diaturkeun kadinya. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Insyaallah. Akhirnya pami Allah terus Bapak terus teras berkekal Allah kagungan katantosan, maka Allah bakal ngaturkeun pentajalian eta. Setiap tajali sifat-sifat Allah nu dilalajokeun ku Allah, nami-nami Allah dilalajokeun ku Bapa di hayati teu kaluar tina nami eta sadayana, tina jenengan anjeunna sagala-galana, sifat-sifat anjeunna sagala-galana, maka Allah sakali-kali bakal ngadohkeun. Naon ngadohkeun? Najalikeun sifat naonna? Nya sifat naonna? Rahmanna, bade Rohimna. Rahman sautak saeutik babari Bapak. Babari. Sautak saeutik mere, sautak saeutik mere, sautak saeutik mere. Eta kalalajoan ku jalmi marifat ye jalma nuju dilalajokeun tajalli ku Allah. Tajallina sifat Rahman Allah. Akhirna Allah ngalalajokeun najalikeun dina jinis Bapak atau napi dina jinis wargi-wargi Bapak, maka insyaallah itulah jalan dugi kana makom mukafahat naon Bapak bakal berpandang-pandangan sareng kagungan berpandang-pandangan sareng datang maha kagungan, tapi lain berarti berpandang-pandangan sapertos abdi sareng Bapak kaditu muayyana nyata ningalina nyata muayyana tingkat anu dina mubtadi mah jadi sate acan mukasapa. Tapi lamun di tingkat nutas muntahi mah ba'da mukasapa. Ba'da terbuka muayyana musahada. Ada musahadah oge dina tingkat anu mutawasid sate acan dina tingkat mutawasid mah saatos muayyana. Tapi di tingkat mu'ani mah dina tingkat muntahi mah ba'da musahada muayyana. Ya Allah, eta nu diangge istilah-istilah dalam ilmu. Tapi eta kabehanana bahasa sareng bahasa teori namina.
tenggelam nama rasa dugi kakeun Allah ngagelarkeun sifat mantena ka bapa sadayana eta mah rahasia bapa sareng Allah hese cari malam yaduk lam ya'rif moal ngasaan malam yaduk lam ya'rif sajang nu teu ngasaan nya moal ulina maka rasana kumaha dikir we dikir da dikir teh bisa beda-beda di bapa mah ieu di bapa ade mah ieu karaosna di bapa ade mah tingkatanana nuju ieu di bapa Agus mah kieu di bapa Ayo mah kieu karaosna di bapa Haji mah kieu sadayana jadi tidinya sabab naon sabab Nur Muhammad anu dihaturkeun ka para kakasihna tiasa kahidiran tiasa kamusaan tiasa ka Harunan tiasa oge ka Ismailan tiasa ka Ibrahiman ulah hayang sami benten air benten oh ieu mah ketenggelamana naon tenggelaman diraoskeun ka Ibrahim naon ieu mah nu diraoskeun ka Nabi Musa sohib betahum bapa bakal ngaraosan bakal nyarengan rasa ma'rifat marantena rasa ma'rifat Nabi Yakub mah kieu rasa ma'rifat Nabi Yusuf mah kieu insyaallah kunaon tetep sadayana pintu gerbangna tina naon dzikrullahi akbar la ilaha illallah bingung ieu eta sarios teu kenging tekan ku ieu da capek ku ieu mah Pak tos we emutan nulisan naon tadi teh engke dongkapnya lira pahamnya lira Bapak insyaallah menuju Allah da Allah nu gaduhna tapi ku kekuatan Allah bihaqi la ilaha illallah lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin la ilaha illallah priyogina ulah diangken Bapak dipasihan mukjizat ya dipasihan karomah sakali misalnya saciduh metu saucap nyata dina nu sakali eta kade bapa bilih eta bade dilalajokeun ku bapa nu kaduana bapa bilih hilap kanu gaduhna rasa bapa geus dipere izin nu pertamana nu kadua bapa hilap tangtu nyalahanana kartos nah dina mana urang contoh Nabi Musa sebagai nabi sareng Rasul Musa sebagai utusanana waktu Allah ngaturkeun kalamullah Nabi Musa kenging pangaturan teu kinten agung Nabi Musa kantos nyeri waosna anu nyeri luar biasa geuning nyeri waos malarnya Nabi wae geri puseur Nabi Musa kantos adu belajarna ieu kumaha kuring kudu ubarna anu akhirna ka Allah nyuhunkeun widina saur Allah Musa kari nyokot tu daun babadotan sok kadinya hek tuluy naon luncur urang mah renos saeutik atawa naon wae sok mam cocokeun kana waos anjeun nah tuluy Nabi Musa nyuhunkeun izin ka Allah bismillahirrahmanirrahim dicanak eta dangdauna cocokeun harita keneh cekedet netra lir ibarat tai kotok di lebuan harita keneh oge damang Nabi Musa tapi sabara bulan kemudian Nabi Musa nyeri deui waosna anu luar biasa Nabi Musa pede tos manggih pamenakna da kamari ge laku daun babadotanana lumpat Nabi Musa harita keneh karasa deui lumpat rawuh renes di heum atawa dicocokkeun tapi kumaha balukarna Nabi Musa lain damangna tapi Nabi Musa leuwih gagabretanana saking ripuh alabatan ti kamarina ripuhna nyaan ka bina-bina langkung nyeri daripada nu kamari terus teras ya Allah kapan saliran miwarang eta daun babadotan kedah kadinya teras abdi henteu mungkiri salira abdi nah di ayeuna nu kaduana ya Allah abdi dugi kakeun kalah ripuh daripada candamang saur Nabi Musa bener kamari makan anjeun minta izin ka kaula rek nyokot daun babadotan teh itulah
tuluy kaula nitah ka anjeun, tuluy anjeun atas nama kaula bismillahirrahmanirrahim. Kanu kaduana mah anjeun teu bebeja-bebeja acan laras. Maka dalam dimensi thariqah, dimensi hakikat, itulah makdunan itu syarat Pak, tidak boleh tidak makdunan. Ku aya sakitu maka tetep bae bageus. Kapan waktu Imam Hanafi rek mentas laut oge. Gitu. Nah, suruh Imam Hanafi ka muridna tuturkeun ka urang. Sok. Ya Allah. Terus mulai kan calik dina dasar lautan. Dina ombak lautan, dina sajadah. Ya Allah. Terus eta muridna ditunggang, ya Allah, bujubur. Kunaon? Ditingali ku Imam Maliki ka eta muridna. Kunaon? Ya Imam, ya Syekh, abdi kana bujubur kan ngiringan salira. Ya kan maneh menyebut Allah na kita wau. Kur karek ngomong wungkul tuturuti can wau urusannya maneh mah. Wayahna we bujubur. Ye maneh ku sabab can wau, sok katuturkeun kaula. Ya Hanafi we lah keur anjeun mah. Aya tah punten-punten ya kadang bilih lepat heula. Ya Hanafi, Pak, miring ka Imam Hanafi dulu. Ya Allah, ya Allah. Tapi punten, hakikat nama tetap Allah sadayana oge leres Pak. La ilaha illallah. Tebar ke itu ger rupa-rupa komen tuh ditah musyrik jelema. Ngarti. Nah itu. Ya Hanafi dan ya Hanafi, tapi bimakna wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan anjeunna sareng Allah gitu. Cari si Hanafi teu puguh deui. Ya Hanafi kita. Terus urang cepat kan tenang ya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan itu tingkatan tarucing jalmi nu ma'rifat. Kamu mudah-mudahan sadayana janten judul nama urang puasa Ramadan teh mudah-mudahan dipasihan kegiatan saum Ramadan secara syariatna mudah-mudahan taraman amin. Secara thariqat lagi mudah-mudahan cara alamat amin. Secara ma'rifatna mudah-mudahan sadayana dugi amin. Bihaqi la ilaha itu dan ke bab Lailatul Qadar mah bilih hoyong keneh ngariung nah halako mudah-mudahan ya langkung eta ngahalako gitu bilih lepat rekam gitu. Karena dina selesai hadis qudsi aya Pak innahu anallah sajeuna hu di dinya teh kaula Allah gitu. Mata inna anjalnahu fi lailatil qadar. Nah, hu di dinya Al-Qur'anul Karim kan. Tapi nu parat mah ma'rifatna geus teu kana kalamna deui. Kajenengan anjeunna langsung ka Allah. Quran kan kalamullah. Inna anjalnahu sajeuna kaula. Nurunkeun eta teh. Anjeunna turun hakikatna, turun naonna dina turun ke dalam jiwa dadana. Maka kiatan we naik ka Imam aya la yasa'ani ardi wala sama teu nyukupan ka kaula langit kaula bumi kaula tapi wawasa'ani qalbul mukmin tapi nyukupan keur kaula hate jalma-jalma iman meureun hate nu dimakrifetkeun mudah-mudahan araya di Bapak sadayana amin aya di Ibu sadayana itulah kekuatan kelezatan namina Lailatul Qadar mudah-mudahan malam yang mulia tapi bisa berang bisa jadi Nahlul Qadar la ilaha wangi Lailatul Qadar kan bukan kemuliaanna anjeunna turun ka Bapak sadayana turun dina hartos majajina bihaqqi la ilaha illallah sanes ngarapikeun pendapat anu Imam Ghazali anu 25 23 mangga han di pamijahan sok aya di antawisna alajo wangi 23 teu kamarakom ayo diarintip di tempat da lainna tempat mah sae lainna taun bulan Pak tapi na diri kan urangna cik orang hakikat wa bi angkusikum apalah tubsirun sok apalah tubsirun teuleumkeun nah dina diri anjeunna teu ningali anjeun aya potensi yang dahsyat yang bisa memenangkan arti Lailatul Qadar yang bisa memenangkan sampailah Anda kepada tujuan yang tak terhingga karena kapasitas nu di anjeun oge tak terhingga gitu tos lah ya abi ge bingung gitu lah tatkala bingung terus eta teh hadirah ta
Hairo naon bingung tapi tuluy nepi mudah-mudahan nepi sadayana amin. Teu bingung heula mah nepi terus gogel ge sok aya ngaco na sakapeung tapi tawi janten mudah-mudahannya apunten ya langkung sahur bae carek hapunten ka sadayana mudah-mudahan sadayana akhirna bikasfil hujbi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya kulantaran kabuka hijab sadayana mudah-mudahan kabuka hijab bikasfil hujbi an aini wa rafil baini min baini naikna sagala sabab jadi sabab teh buang naik tapi ku al-musabbib ditaik kulantaran caang cahaya dan Allah tos kirang langkung hatur nuhun hatur nuhun ka sadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.